warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamiarsa TVRI Jawa Barat di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patetep sieup dina acara kamemet kadedeh urang nyaeta tembang Sunda Cianjuran. Nyuguhkeun rupining haleuang tembang ngalangkungan TVRI Jawa Barat sobat urang sarerea disarengan kusim kuring pun hin wahidah. Pamiarsa anu baris magelaran dina danget ayeuna teh dipakempelan tembang Sunda Warna Gumelar pingpinan Bapa Nana Warna. Kalayan juru mamaos Teh Anissa Nurhayati disarengan ku Kang Nana Warna. Oge pamirigna pamiarsa kacapi indung ku Kang Gan-Gan Gumilar, kacapi rincik hiji ku Kang Wawan Kurniawan, kacapi rincik 2 ku Kang Yoga Eswiganda, oge rebab Saleng Suling disarengan ku Kang Taufik Candiansa. Pamiarsa minangka pidangan anu munggaran baris kasanggakeun lagu dina laras Salendro. Lagu anu munggaran Lampuyangan Banjar Sinom panambihna Kembang Ati. Lagu anu kadua Pamuradan panambihna Torotot Heong. Kembang ati nu mangkak di patamanan, sumeleber hate kebek ku wawangan, ngagalindeng kabawa ku angin peuting, ngagalinding sumanding nyanding hariring. Langit lenglang pinuh ditabur ku bentang, bulan caang nganterkeun imut kermelang. Tingkaricep pamente tetep jeung geget, imut manis pinuh ku madu kareueut. Pamiarsa sumangga kasanggakeun pintonan anu munggaran wilujeng nyakseni.
eta nu dipager awi gandrung didinya aya nu lucu nu endah kaya bandir harewaskeun kanu gelis nuju repot nuju repot gandrung kang moal waka mulang
Umur dan jati piring terusan kasapang gondang laju kakuningan panulisan gendrung hidup sesi sumur gandrung kubang tengah pasawah Juragan kumaha kuring ngarasaan asa kundam lalesu tenangan bae aliras kurarasaan kukuh neun nyana langsang